Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, alhamdulillah orang tiasa patepang dangu deuinya ngalangkungan ieu konten dongeng Sunda ti kanal YouTube Capruk Radionet. Salah sawios kanal YouTube anu kontena ngeunaan seni budaya sakudak sakdikna aya informasi kitunya, utami nama hiburan wae gitu. Anu dina danget ayeuna teh para wargi kaum dangu netizen sadayana, para pamiarsanya bade mitembeyan medar hiji cariyos anu sumberna tina buku. Anu dimaksud buku ku Mang Caca teh ku sim kuring teh nyaeta buku anu di terbitkeun atanapi medal ku penerbitnya, ku penerbit. Sapertos anu kantos di jomantarakeun ti payun aya Ajo Pitbull nya kantos eta tina buku. Terus aya Sabalakana, aya deui dalam boncel kitunya. Anu sanes-sanesna gitu. Ari anu sanesna mah sami mangrupi buku maksudna teh, tapi eta mah maksudna teh teu acan diterbitkeun melalui penerbit mah gitu. Bentar mah tah unggul. Tah aya anu ieu mah tos kantos diterbitkeun ku penerbit gitu, janten aya proses editing, aya proses penilaian, aya proses naonnya ari kitu. Kumaha mah engkos? Kumaha? Buku teh kumaha maksudna? Ya teh. Maksudna jadi ari buku mah mungkin bedana teh pan geus aya naonnya kitu karya sastra gitu. Nya karyanya kitu maksud namanya. Nah kitu maksudna apa inten para we kaum dangunya. Anggus kenaon eta? Aduh, karyangan ubar ya teh. Nah, kunaon? Ya ada ya balik dek ya. Sarua atuh geuning sage kieu ye. Da ieu ye. Ada bindangnya. Para wali kaum dangu mayarsa ya. Untung ya kabelnya panjang ya. Kabel mikrofonnya ya jaga jarak ya. Ngecaca tong deket teuing ah. Saya ketepaan ya. Allah, eta geus kitu geus. Nyepu meter leuwih parah gitu. Tapi dah kamari di antigen mah negatif kita negatif. Sarua atuh jeung kuring. Ayeuna mah tinggal itu vitamin gitu, imun tingkatkan. Tuang sing raos. Nah, imun we. Imun, vitamin naon kitu sing rea, nginum sing rea gitu keur mah. Nah, itunya istirahatnya. Tak istirahat. So kita lebih ke mana teh pada naon? Oh, mun. Karanganana karangan Ibu Aam Amelia. Para wargi netizen sadayananya. Ibu Aam Amelia teh salah sahiji pangarang nganoja Sunda anu kawilang produktif tur miboga peran penting dina sastra Sunda. Nya anjeunna malih dilandih janten ibuna sastrawan Sunda gitu teh. Oh gitu? Anjeunna berkiprah tos di zaman majalah Hanjuang keneh ti pungkurnya. Redaktur majalah Mangle kantos janten wartawan anjeunna mah ti taun 60-an keneh. Ngawitan ngarangna teh para wargi kaum dangu netizen Ibu Aam Amelia teh. Ibu Aam Amelia. Nuhun eta Ibu Aam Amelia. Cok Amalia wae tuh nya. Eta mah artis sinetron. Nya Ibu Aam Amelia. Judul anapi jejer anu bade dipedarkeun nyaeta Sanggeus Halimun Peurai. Nanging satu acana sim kuring tekandat nganuhunkeun ka para wargi kaum dangu netizen sadayana anu parantos manco teras kana ieu konten-konten ti kana YouTube Capruk Radionet. Para wargi pamiarsa sadayana anu bade merankeun lakon dina ieu dongeng nyaeta saha ieu teh Mangkos? Saya tuh kudu bawaan. Banyak kamari ukur jadi jadi. Ayeuna teh ka bawaan deui wae. Asa kacida Mang Caca malah. Atuh da kudu pas atuh. Biasana masuk gitu. Sosok saha pokona saya bawaan yo. Anu puguh mah aya Neng Supina. Oh, kumaha Supina mah aduh Nah, terus aya Ang Yusuf main deui, Ang Yusuf. Sop. Abang di ruang tek vokal mana cicing wae. Iya Mang Caca. Kumaha? Main deui ayeuna. Mon. Terus eta Marat. Mang Caca. Nah, sorana di mana eta?
keur dongko si mama mang caca. Ih, paingan teu kaciri atuh. Cicik, keur naon cenah eta yang supena? Eta keur mocelan jempolna, hararideng. Jempol sukuna, rejeng diambuan deui ih. Ih, lah yo, keur kagok yo. Aing mah. Geus nyaho teh baunya. Anger we geus dipocalan teh di Ambuan deui. terus kah urang kawitan. Mangga para wali kaum dangu ngahaturkeun mitembeyan dongeng Sunda dina judul Saenggeus Halimun Beurai karangan Ibu Aam Amelia. Lalaunan hordeng kamar ditutupkeun. Sora anak kadenge nyerelek. Paneuteub inu anu munggaran kana kado di juru. Ampir minuhan satengaheun kamar. Sawareh geus dibukaan di tengah imah tadi. Breh ranjang panganten meunang mapaes di hade-hade. Dituruban sepre ulas bulau ngora. Poe ieu cenah manehna teh geus jadi salaki. Kuduna mah para wari kaum dangu panganten teh bungahnya. Disebatna oge rajana poe pan poean kawin teh. Tapi aya rasa paur nyebitan hate inu. Sok sieun mila nyahoeun. Mila kadeudeuh ati nu diajam bakal jadi pamajikanana jaga mun geus kahontal gelar anu kapiangen ku manehna. Kang Inu, Deket pisan sora teh, tapi inu teu hayangeun ngalieuk. Kang Inu, tos tuang. Kadenge deui sora nu nanya teh. Lalaunan inu bukakeun kancing jasna hiji-hiji. Sesekene Tembalna pondok. Teu hayangeun mere hate ka awit teh. Lantaran inu sieun aya katresna anu ngunggahan dirina, anu ngunggahan diri awit. Manehna ukur hayang nulung sasemet nulung bae seperti anu diceritakeun dina jangjina. Kang Inu, bade bobo. sanes bobo kulem kitu. Ulah budakeun ya. Dayeuna mah awit teh tos tereh jadi inung. Pokna angger sugal. Tur teu nyang hareup kanu ngajak nyarita. Teu perlu ngogo cek pikir inu lantaran inu yakin awewe kawas awit moal bibanda parasaan anu lemes cara mila. Mila mah salawasna ampuh timpuh andalemi unggal nyang hareupan manehna. Mun bade po kulem. Ieu piyama. Cek awit inu ngalungkeun jasna kana luhur tempat tidur. Aduh Gus, bener atuh Gus. Aduh, salah. Ngalungkeun teh ka mana? Kalau kang ngarungkupkeun ka tukang dongeng ye heser macana ye masih Hampura mah caca. Maksud teh kana kasur nanti ngalungkeun kana. Aduh, sok Gusti ya. Aduh. Punten parekom nu. Inu ngalungkeun jasna kana luhur tempat tidur. Tempat tidur tuh weh. Eta kadinya. Wit, tong hoyong sareng Ada urang mah papangantenan, sanesnyaan. Cek inu eta. Ayeuna mah inu diuk dina sisi ranjang. Suku kencana diacungkeun. Lalaunan selo panganten didudut darada sereg maklum beunang nyewa. Lung eta selop teh dialungkeun ka sisi. Keris dicabut tina beubeur terus diteundeun, dicekel bari dialak ilik. Leungit harga diri aing teh gerentesna. Mun seug batur nyarahueun yen dina beuteung awit aya budak anu lain anakna. Tada teuing meureun cenah dadai kanan ngawin awewe urut batur. Kang Inu, pangmukakeun kancing. Kencing naon? Kancing strapless sok ieu. Awit hese. Cek awit Buka we nyalira. tembal inu sugal. Panona anger netep keris anu keur dicekel. Ngarumbai runtutan kembang sedap malam anu ditalikeun kana gagang keris.
Hese. Cek Awit deui. Hah? Pangukakeun ka batur gitu. Omong Inu. Kembang sedep malam ngumpul dina dampal leungeunna. Teu hayangeun merehate, teu hayangeun ngogo Inu mah. Sieun nya Awit teh asa dipideudeuh, asa dipicinta. Padahal nu nyebabkeun manehna daek ngawin Awit teh taya deui iwal ti Cipanon indungna para wali kaum dangu. Eta indungna Inu teh ngageuri bari ngolo-ngolo menta dipangnyaitkeun sobatna tina wiwirang. Awit kakandungan kajeun kawin ayeuna pegat isuk cek paribasana. Mila nu dipideudeuh ku Inu mah anu ayeuna keur nungguan di Garut. Deudeuh geulis antosan Kang Inu kitu gerentesna teh. Kitu lain nu. Hah? Ngulang wae deh. Ya keur. Iya keur ngalian keris. Itu bisa dicabut Bang Ica. Ai keur jadi Inu mah ya tong sok fokus kana cerita atuh tong sok ka mana wae lain engkus anu mah keur jadi Inu. Iya keris teh aneh. Kok gampang, tapi itu istri cabut ibadah. Aduh, keris borongan eta mah geus tong. Ya pangmukakeun sekedap atuh Kang Inu. Jung Inu nangtung. Keris dibantingkeun kana luhur ranjang. Breh beungeut Awit. Hate Inu ngarentet. Ku geulis atuh geuning Awit teh cenah para wali kaum dangu. Tapi eta anu balenu dina beuteungna jadi ciri yen dirina geus digegeuleuh ku deungeun. Lebar eta ku geulisna mun seug kawin teh lain kawin bebohongan. Heg mila anu ayeuna menta dipamukakeun kancing strapless teh tada teuing ya. Tada teuing lah. Aduh. Ya, tong lelewa Awit ah. Awit uninga ya. Kang Inu tos gaduh pi istrieun di Garut, ha? Uninga teu kerasa sote kikieuan pedah bae hawatos ka ma. Kang Inu, Awit olohok manehna ngarawuh deui kabaya buludru hideung anu tadi ngalumbruk dina ranjang rup disimbutkeun kana tak-takna. Ya. Sababaraha taun kapengker mak teh kantos teu damang repot. Kupit tulung na Rama, kupit tulung na tuang Rama ya. Anjeunna tiasa pulih deui. Mak katutangan budi ku Rama. Kang Inu ayeuna nu mangmalaskeun budi kasayan Rama kapun biang. Kitu. Inu nukangan terus lempang. Salengkah. Hareg eureun hareupeun kaca antik anu lonyot ngagantung. Gap leungeunna kana gadona. Aya jejak kasep di bendo dina jero eunteng teh. Inu nenjo tina kaca Awit keur ngancingkeun deui kabaya pangantena. Gagah kieu nya kuring euy. Aduh. Siga artis Korea ya. Wit. Awit kedangar tos. Kang Inu kikieuan teh sanes teu terang di harga diri atuh. Tapi eta teh hutang budi berat pisan nerimakeunana. Mun syariatna teu aya Rama meureun mak geus teu aya di kieuna. Sanajan aranjeunna teh ukur sobat dali tapi layeutna geus lir dulur pet ku hinis. Ulang karek kenaon ka Kang Inu teh Awit teh ha? Ayeuna hiji mojang keur ngantos Kang Inu pikeun dipihukum. Awit ngartos teu? Inu malik. Ret netep kanu geus dikabaya deui. Buludru hideung semetu ur ngaboleklak paspen anu ngedat sakuriling sisina katojo lampu. Teu nembalan para wali kaum dangu Awit teh ngan sirahna ungeuk aya nu ngagenclang dina bubuleud panonna. Ulah ceurik ah. Teresep akang mah. Teresep Kang Inu mah kanu epes mer kitu teh. Bohongan Awit make kubawani milampah kitu. Ayeuna Awit kudu tanggung jawab kana pagawean tadi. Da geuning lalakina mah tuh kalakah kabur raraoskeun we ku Awit balukarna. Sakali deui Kang Inu mah ukur nulung wungkul, mangmalaskeun budi nu jadi kolot kitu. Inu etah geus teu hayang nangtung dirinya leuwih lila para wali kaum dangu. Tapi ieu papakean panganten asal reged pisan. Rek ganti ku piyama bat eraeun kudu nangtung ajeg deukeut toilet. Wit, mayuna ka itu? Mayuna lah ka itu. Cek Inu. Awit teu baha tuluy nangtung nonggongan. Baju, samping, beber, mahkota, jangjang,
tameng. Ish, naon ieu eueuh mah caca. Tong sok ditambah-tambah isin ikut pengarang ye. Nya nya Emang Gatot Kaca naon itu? baju samping beber dilaanan hiji-hiji paroikom dangu. Lung kana luhur tempat tidurkeun. Geuwat di piyama. Tah ieu paya piyama ieu. Tos. Cek Inu. Tapi awit teu malik deui paroikom dangu. Angger ngajeng jenang tung nyang hareup kana tembok. Wit, sok. Atos sok. Sok rek dangdut masuk. Naon make seuri? Mau ke dangdut segala tuh. Ieu tulisanna ieu. Baca deui. Wit atos sok dangdit kita dangdit ieu mah. Naon aing dangditnya? Nya masa teh udar-udar meureun kitu, bahasa kapungkur ieu teh. Wit. Atos sok rek dangdit mah, sok. Cek Inu, kop kana sisir. Serawuk nyisiran ditukatukangkeun. Tapak bendo ngageleng dina tengah-tengah irungna. Bener mah caca, maknya aing make bendo kana irung. Di tengah-tengah tarangna paroikom. Kasep tadi rarasaan manehna teh keur make pakaian Sunda tibatan bebudugulan kawas ayeuna mah. Inu teu malire kanu ngajengjeun keneh. Leos kaluar, lalaunan nutupkeun panto. Rek naon panganten keluar deui atuh. Cek Budiman anu keur meres-mereskeun urut dekorasi di tengah imah. Siapa tong sok pura-pura nu make keluar deui segala rupa lah. Geus tepiin film ekstra apa atuh. Eta nu ngahareuyan eta teu didenge ku Inu. Terus lempang ngajugjug ka kamar hareup. Kamar anu diajangkeun keur manehna. Cep Inu. Aya sora anu ngagero. Inu ngarandeg direret indungna awit. Aya naon tante? Ka dieu heula geura. Inu dikenyang kana kursi. Gek dibawa diuk ngarendeng jeung manehna. Yo. Wayahna bae. Sawengi ieu mah kulem teh di kamar pangantennya. Seueur rerencangan ti organisasi tante nu ngawengi di dieu. Maknya cenah meureun panganten teh sakamar. Aduh itu tante teh isin tante yo. Tante isin. Oh, tante isin. Duh, Cep Inu ya nuhun pisan tante buang hilap kana kasayan Cep Inu. Inu ngajetan paroikom nangu. Brai belegenjeurna awak awit anu keur mejehna ngabeukahan. Irungna, biwirna, panona, sagala-galana alus. Tapi breh deui beungeut mila. Kacinta kadeudeuh ditomplokeun ngan ka dirina sorangan. Cep Inu. Sawengi ieu we tante mah. Ulah kapalangnya nulung nya. Bager. Satengah acong-acongan nyembah eta indungna awit teh. Brai atuh ku Inu kabayang indungna anu keur ngalempreh di imah sababaraha taun ka tukang. Gering ripuh para warikum dangu saenggeus ditinggalkeun maot ku bapana. Cakah cikih indung bapa awit anu nguruskeun, anu mawa ka rumah sakit, anu ngalongokan saban poe, malah indung awit anu ngurus manehna kadua adina. Disambat dipideudeuh lir ka anakna pituin. Ayeuna peuting ieu datang mangsa pikeun mulang tarima teh malas kahadean deungeun anu kacida beratna. Kumaha Cep Inu? Mangga tante, mangga. Inu digabrug aya cipanon anu nyangkrung dina juru-juru panona teu lila ngecelakan hiji-hiji. Aduh, Kasep. Jik atuh Kasep. Kaditu. Pokna dareuda. Inu eta balik deui hatena barontak hayang nolak ieu pamenta. Tapi kapan bareto oge indung awit teh nepi ka bebeakan ngajual perhiasanana keur nebus indungna ti rumah sakit. Para wargi kaum dangu
Panto kamar dibuka lalaunan, hordengna nuruban sirah anu disingraikeun ku leungeun kencana. Saleksek seungit buah ngora pacampur jeung seungit parfum. Awit ngalieuc, hate Inu nyeblak. Hawa koneng dituruban daster nilon kayas tipis. Buukna ngarumbay panjang galing muntang. Pakaian panganten lalaki ngentep di tunjangeunana. Kemana itu asup hordeng harangan wae Ai ieu balik kenca. Nyanya. Wahibut Nah mulih deui. Pokna rai getih Inu asa naek kana sirahna. Eta rasa harga dirina asa dibabetkeun, asa dicacampah. Awit diteuteup antare we nyapek buah ngora. Disangka ku awit, Kang Inu katari ku awit, ha? Yo, di satangkarak jagat teh henteu sadaya pameget kabita ku kaindahan lahiriah hiji istri, ha? Disangka ku awit, Kang Inu kataji ku awit. Yo, najan awit geulis keur Kang Inu mah teu beda ti runtah. Kang Inu. Awit ngorejat leumpang ngadeukeutan Inu, gap nyekel kana tak-tak Inu geuwat dikepeskeun. Naon atuh? Kang Inu moal ngagegeuleuh jabang bayi suci anu aya dina kandungan awit. Sina mekarkeun, sina jadi hiji budak anu puguh hiji bapana. Da awit mah, da. Awit teu perlu somong. Awit ulah nyangka Kang Inu daek kikieuan teh pedah kabita ku harta banda sepuh awit, ha? Najan Kang Inu sakieu kaayaan ye. Kulawarga Kang Inu teu boga jiwa baramaen. Kang Inu. Nah atuh Kang Inu teh make kerasa di kakak awit. Setengah bebeutkeun maneh awit diuk anakna ngampul sakedeung terus nyod-nyodan teu lila eureun. Beungeutna ditungkup kedua leungeunna. Lantaran indung awit cerik-cerik minta tolong ka emak. Nah atuh Kang Inu make kerasa. Cek Kang Inu lantaran Kang Inu ngarasa kahutangan budi ya. Kahayang Kang Inu mah awit ngarti ulah ngahina. Saha nu ngahina Kang Inu? Aya bieu naon? Nah nyarios naon atuh awit teh? Indung ngajengkat, lempang ngejug-jug ka lebah jandela. Brai mukakeun jandela hiji, karasana hawa tiis nyecep. Dikira ku awit Kang Inu ka dieu teh kahayang Kang Inu. Awit teu kadenge nyuara. Ya, mama awit, tuang ibu, nu memaksa Kang Inu lebet deui ka kamar ieu. Ulah dikira ari jelema malarat kawas Kang Inu teu boga harga diri ya. Kang Inu. Paralun upami awit ngahina Kang Inu. Maksud awit mah, nah Kang Inu nganggo ka dieu, nganggo kerasa lebet ka kamar ieu. Apan Kang Inu pan tadi ngewa saurna ka awit, kitu. Era. Suka tuh Inu teu nembalan para kaum dangu. Ret kana kursi. Luhurna aya kado 3 bungkus. Hiji-hiji diturunkeun ka handap. Gek diuk di dinya. Kada kodok manehna kana sakuna. Kakara inget teh tadi teh teu udud. Di pukul 5 sore tapi ka pukul 8 peuting diuk bae. Sakapeung nangtung narima panjalam semah. Bade nyesep. Cek awit sigarek ngojengkang. Teu Tembal Inu sugal. Payah hak pikeun nitah. Maneh lain pamajikan aing. Kitu pikirna teh para wigom dangu. Kawin so teh proforma wungkul. Pemi urang mah panginter formalitas paeteun para wigom dangunya. Bisi masyarakat ngangenan yen awit teh kakandungan teu bapaan. Kang Inu. Hapunten we atuh awit. Engke. Awit nyarios ka cemila. Bilih. Naon sok? Bilih ngecakeun dongengna. Gitu. Astagfirullahaladzim. Cik atuh tina buku sastra kieu masih serius atuh. Wadah geus kebiasaan. Nya Mang Caca. Para kaum dangunya. Bugi-bugi we da benang merahna mah jelas gitu carios teh teh. Ngan ieu we aduh nu maena ieu terus hareureuy wungkul. Para wali kaum dangu rupina cag heula bagian kahiji tina ieu carios sanggeus halibun peurai. Ieu carios genre-na drama kehidupan romantis gitu. Simkuring mohon laras. Eta aya eta tulisan naon eta? Walking ya nu komen para wali kaum dangu drama wae atuh cowoknya. Mohon margi
silat sareng horor panginten tos seueur nu nyandakeun kitu nya. Simkuring nyobi tantangan gitu nyandakeun drama gitu tah, dongeng teh gitu. Kanggo dicampur ka donat nanging kira-kira aya anu silatna gitu. Tah can dipedarkeun. Urang patepang dangu deui dina cariyos salajengna simkuring teu kendatna dadaya punten. Wireh seueur kirangan salang kalepatan dina medar cariyosna. Mugi-mugi aya manfaat, aya hikmah utamina hiburan tina sakur konten anu dipedarkeun dina ieu kanal YouTube Capruk Radionet. Urang patepang dangu deui dina cariyos salajengna. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baktos.